Deg-deg jika nulilinian gening film teh nampikeun gambar di tempat kuring, kamera na pindah deui muka tembong jika di jero imah kuring, parabotna sarua, kursi, lomari, meja, TV sarua kabeh. Saha nu milemkeun imah kuring kana YouTube? Pindah ka dapur, dina layar nyampak hiji awewe keur nukangan. Ujug-ujug sirahna muter 180 derajat. Bari melong ka kuring, terus nyikikik seuri mata kukurayeun. Gal tabuh 12 peuting, kuring sok lilir hayang kahampangan. Harita teh malam Jumaah, kuring hudang lempang ka kamar cai. Di tengah imah keneh kadenge aya nu ngagusrek jika nu keur nyeusehan. Kuring di imah teh sorangan, saha nu milu nyeuseun peuting-peuting. Saumur-umur kuring can nepo jurig bungkeulekan, cenah mah lumutna pias jeung buukna ngaring kiwik, dilatung ngarelepot dina kulitna. Seurina nyikikik, lamun nempo sukuna ngalayang, cenah eta teh teu ditarima ku bumi. Sora nyeusehan terus kadenge, kuring aja janteng, ayeuna mah aya sora cai nyuruluh jika nu keur ngabersihkeun. Pasti curi cai pikir kuring. Nu tadina hayang kahampangan teh lumadak jadi teu hayang, balik deui bebura giru ka kamar. Subuh lilir deui, bener-bener hayang sacer-cereun ayeuna mah. Setengah lumpat ka kamar cai, teu inget beuting aya sora nu nyeuseuh, cir we. Barang inget buru punduk jadi carengkat. Buak dieu ningali lante jeung tembok gararing aya tapak cepretan cai. Deringan wungkul gitu. Sabulan ti harita kuring teu ngadenge naon deui. Dina hiji poe pabuburit kuring meresihan kamar cai ku sikat. Dikosrek tapi kaharerang sakalian mandi brus nyabunan awak. Keur kitu curelat ga aya nu ngaliwat ka hareupeun. Kuring olohok nyekel sabun. Bari duak dieu kep kana gagang sisiuk nawu cai dibanjur-banjurkeun kana awak. Gura-giru kaluar kamar mandi teh kur di samping anduk. Beutingna sameme sare kuring kahampangan heula parah hudang tengah peuting tadi nama. Ngan salahna sameme sare teh kuring nginum susu heula. Tengah peuting hudang keketeyepan bari ngadedengekeun. Jempling. Terus asup ka dapur, patok kamar cai katingali nutup, lempang beuki ngadeuketan kamar cai. Ucuprak, ucuprak, sora di jero kamar cai, randeg, kuring ngarandeg hareupeun panto. Usrek, usrek, relet. Jika anu keur meureut seseuhan, kuring ngalengkah mundur, reket. Panto melenge, tina selanu melenge, kaciri aya nu usik-usikan. Kuring marikeun awak, bretek lumpat ka kamar, saterusna mah ngurubun awak ku simut. Ayeuna kuring ngarasa teu betah cicing di imah nu digeugeuh ku makhluk sajen, makhluk lalemut. Teuing jurig, teuing sabangsa jin, nu puguh mah di kamar cai ayaan. Teu mikir panjang, ku kuring imah teh diiklankeun dina lapak online, hargana dimurahkeun. Kena duit ladang imah rek dijieun imah deui nu rada leutik, tapi di tempat nu hegar lain jiga anu di tempatan ayeuna. Kenca kebon, katuhu astana, tukang gawir, hareup jalan bari tiiseun ku nu laliwat. Maka ku hayang tareh kajual di tempat gawe oge, kuring nanawarkeun imah ka babaturan. Eueuh nu daekeun, keung cenah nyarebutna teh. Padahal kukuring kakara ditempokeun potona wungkul. Mugi dieu
Hawa imah beki karasa eueuh dangiangna. Unggal peuting, kuring jarang bisa saret ibra. Loba sora nu kadenge ti dapur, sora panto muka, sora nu nyeret kursi, nepi ka sora ping klentreng jiga gelas jeung piring di aradu. Hayang nganggap ngan saukur dedengean eta teh, tapi sora-sora eta kadengena eces pisan ku cili kuring. Di kantor aya babaturan sapagawean nu katajieun kana model antik wangunan imah kuring. Caca ngaranna, tapi lain Caca penyanyi dangdut ieu mah. Manehna hayang nempo langsung kana jeroan imah, kuring dihayukeun, malahan mah tawar gatra diajak meuting. Mana horeng, manehna daekeun meuting, ngajar teh manehna hayang apal suasana imah lamun ti peuting. Mugia we manehna teu nyahoankeun atawa nempoeun nu aneh-aneh salila meuting di imah. Pas sore balik di kantor, kuring mawa Caca ka imah. Seger hawana ya, Ca. Cek kuring. Kerehat mah cocok. Komo anjeun mah geus boga kulawarga. Pasti bertahan. Kuring promosi. Caca ungut-ungutan, gek diuk ngararasakeun hipura kursi. Jeung eusina harga sakitu teh di. Pokna kuring mawa kopi jeung dahareun ti dapur. Song disuguhkeun. Keur entek mah keun bae lah jeung eusina we. Ka batur mah moal dibikeun. Dijadieun jika nama imah teh dijual ngan kuring hariwang nya haripan peuting. Inggis manehna jadi robah pikiran terus ibur ka batur. Wanci beuki nyarelek poek biasa kuring di imah sorangan pek ayeuna aya batur rasa keueung nu biasa datang dina wayah peuting teh ayeuna mah jadi haneuteun. Kuplek ngobrol, ngomongkeun pagawean, oge ngomongkeun gosip nu aya di kantor. Karasa geus tabu 10, kuring jeung Caca merelek heulai. Kuring nganteur manehna ka kamar tamu. Ka kamar cai jadi teu sieun, kahampangan ge terusuhan. Malahan kuring sempat heotan sagala. Pitibraeun sare teh, kuring ngurubun awak ku simbut, reup eureum. Sare kuring kahudangkeun ku sora nu ngotrokan panto, terus ngorejat. Saha? Bias. Sora Caca semua harewos. Turun tina ranjang, gancang muka panto. Caca langsung asup ke jero kamar. Ari ente di imah sorangan? Nya, sorangan. Dapur, aya soran keur masak. Pokna Masak. kuring api-api kerung. Caca melong curiga. Di imah ieu aya jurigannya. Tong sagawayah nyarita teh. Cek kuring. Ayo buktikeun. Kuring jeung Caca kalaluar di kamar. Pangheulana kuring leumpang murup ka dapur. Caca nuturkeun, ujug-ujug randeg. Caca ngarandeg. Kuring ngalieuk. Hayu bareng. Urang mah ngaragoan di dieu we, Yas. Cek Caca kapaksa sorangan ka dapur teh. Ngajanteng harapkeun panto dapur terus ngalieuk ka Caca. Teu ngadengen naon? Buka coba. Caca ngahayohkeun. Gap, leungeun kuring nyekel gagang panto, ceklek, dibuka lalaunan. Gebrug. Langsung kuring nutupkeun panto deui, terus leumpang nyampeurkeun Caca. Eueuh nanaon? Dedengan wungkul ta mah. Caca ungut-ungutan. Heueuh meureun, saredi ah. Cek Caca bari ngaleos ke kamar tamu. Gancang kuring oge asup ke kamar, ngarubun awak ku simbut. Sidik pisan, tadi di dapur kuring ningali aya jirim awewe nangtung keur nukangan. Isuk-isuk kuring jeung Caca arinit gawe. Daya nu ngomongkeun ngeunaan imah. Parang rek nepi ka kantor, kakara kuring nanya. Kumaha, Ca? Jadi Tapi mayarna ditungtutnya. Kuring ngahulang. sabaraha heula? 10 juta. Sesana 5 juta unggal bulan. Kumaha? Duh, geus dimurahkeun. Mun bisa mah tong dicicil kitu euy. Kabatur heula we atuh. Mun eueuh nu daekeun ke kurangnya. Cek Caca, jual beli mah jeung Caca teu tulus.
Jam istirahat kuring meriksa ponsel. Aya anu minat kana imah. Dina lapak online manehna nawar harga alus. Kuring dibikin harga 150 juta. Ngobrol dina telepon, awewe ngorak keneh tina sora nama. Manehna rek nyurupei ka imah kuring isukan, bari mutuskeun jadi henteuna. Lamun jadi rek langsung dikontanan cenah. Sabar ngadaguan isukan, balik di kantor, langsung mandi. Wani mandi burit-burit teuing sanggeus nyaho di imah ayaan mah. Mandi ge jika mandi meri, gura-giru terus dianduh. Padahal kakara tabuh tilu, tapi geungna sarua jeung tengah peuting dina kaayaan normal. Dahar nu biasana sok dina meja makan di dapur, geus pindah ka tengah imah bari lalajo TV. Masak jeung naheur cai geus tara di dapur. Nyered kompor we kaburuan. Geus arasak, kakara dipindahkeun deui komporna ka jero dapur. Wanci peuting, kuring nempoan almenak. Nu kira-kira kaliwon moal cicing di tengah imah, rek langsung ngaringkep maneh di kamar sore-sore. Tetela, ping 13 salasa kaliwon. Kuring asup ka kamar. Tampolong dina kolong ranjang disayagi diparantieun lamun hayang kahampangan peuting-peuting. Lantaran sore keneh karek kabudalapan ditunduheun teh can datang. Kuring muka YouTube dina ponsel rek neangan video nu matak ditunduheun. Panggih video nu latarna basisir, hari nempo laut mah biasana sok datang ditunduheun teh. Terus diputer, lila loadingna teh teu biasana. Sabar nungguan, rung main. Dina video ningalikeun tetangkalan nu harejo, tuluy we nu katembong teh tetangkalan. Mana tokohna? Anehna video teh eueuh soraan atawa backsound musik cara sasari. Jeung tita tadi asa henteu nempo gambar basisir, saluyu jeung judul katu thumbnail. Tetangkalan we jika di kebon asa aneh video teh. Kuring volumena digedean masih jempling keneh keke. Asa di kebon sisi imah nu aya di film teh. Kamerana jika ngurilingan tuluy pindah ka hiji tempat. Kuring ningali tembok jeung tetengger makam nu rentul. Nyekel ponsel teh jadi ngadeg-deg jika nu lilinieun geuning film teh nampikeun gambar di tempat kuring. Kamerana pindah deui nu ka tembong jika di jero imah kuring. Parabotna sarua, kursi, lomari, meja, TV, sarua kabeh. Saha nu milemkeun imah kuring kana YouTube? Pindah ka dapur, dina layar nyampak hiji awewe keur nukangan. Ujug-ujug sirahna muter 180 derajat. Bari melong ka kuring, terus ngikik seuri mata kukurayeun. Lakat kuruwas jeung sieun, kuring ngalungkeun ponsel ka luhur. Ruk dikurubung simut, prek. Suara ponsel ninggang lante, jep, jempling. Pasti rusak. Rek meuli mah moal bisa ngahubungan, gerentes kuring. Ras ingat kajirim dina video, beungeut na sopak, ngatana ngan aya hiji. Isuk-isukna hari teh poe Minggu, kuring masih kena ngarengkol dina kasur, netep ponsel nu ruksak, jeung terus kapikiran jurig nu aya dina video. Panon poe geus nyorot kana janela, kumiang, kuring hudang, mareuman lampu, loyong ka dapur, luak lieu, kanggeus mareuman lampu dapur, sup ka kamar cai, si beungeut. Ngawanikeun maneh, masak teh di dapur, kagoreng sangu di nogan. Kagulah galeh sangu bari panon terus manteng kana katel, sabab lamun nempo ka ditu ka dieu inggis kawenehan jirim nu peuting dina video. Tengah asak goreng sangu teh dijahit kana piring, geus kitu nyicikeun cai kana gelas. Rigidig dibawa ka tengah imah, gek dina kursi. Bari lajo TV, kuring memuluk. Keur anteng memuluk, aya mobil Avanza eureun di hareupeun imah. Gancang, kuring meresan piring, mapagkeun nu datang. Hiji awewe saumuran kuring turun tina mobil,
buukna sapunduh. Rupana gelis jika artis. Muhun, iya bumina Kang Dias. Pokna bari imut. Laras, abdi Dias, Neng Nokinya. Kuring ngajak kesalaman, Sumuhun, masih patare maleungeun. HP Akang teu aktifnya. Reksak, Neng, tibebet. Oh, gitu. Leungeun kuring jeung leungeun manehna lesot. Kuring ngajak manehna ka jero imah. Leungeunna anu lemes karasa keneh. Bade teras ninggalan. Manehna ungeuk terus lelempangan. Kuring nuturkeun. Lok ka kamar tamu, lok ka dapur, lok ka kamar cai. Raoseun, bala resih. Pokna lempang deui ka buruan tukang. Palih dituna gawir Kang. Muhun, nanging aman. Kuring jeung manehna ka tengah imah deui. Gek dariuk. Bade ngaleut naon, Neng? Hatur nuhun Kang. Harita keneh manehna ngaduitan imah. Kuring oge langsung mikeun sertifikat. Bade dilinggahan iraha. Tanya kuring, Upami tiasa mah hoyong ayeuna da bumi tilas abdi tos bade di tempatan kuno sanes. Oh, gitu. Akang, Noki leuteuk daria. abdi asa rada keung ulah waka Kang Maman nanyakan rencangan heula di dieu samungi mah tiasa teu. Lah, teu aya pikakeungeun ieu. Manehna uak dieuk terus melong. Akang bade meresan angguan heula. Sup ke kamar, ngasuk-ngasupkeun pakaian. Lieu ka tukang, manehna nyampak keur ngajanteng din lawang. Moal aya naon, Neng? Cekeng teh masukkeun baju hiji-hiji kana koper gede. Akang emang tahun-tahun nyalira. Haneuteun we, teu aya pikakeungeun. Oh, gitu. Noki ngaleos. Soal lengkahna tadenge muru ka dapur. Sangkan teh indit buru-buru masukkeun baju teh. Pakaian bisa rasup kabeh. Beres, jung nangtung nyeret koper keluar. Neng, akang mios heula. Ngageroan boga imah, taya nu nembalan. Neng Noki, Neng. Boleh, taya jawaban. Sugan keur dicai. Terus lempang muru ka kamar cai. Ngaliwatan dapur. Nyampak aya nu keur cinekul sisi tembok deket panto kamar cai. Mending ngarenjag. Si horeng Neng Noki keur diuk bari nyarande. Nuju naon, Neng? Leungeunna nuju ka kamar cai bari ngadeg-deg. Kalaunan usurkeun panenjo ka lebah kamar cai. Anabreh teh nyampak ngajanteng di kamar cai. Beungeutna pikasieun ruksak. Sarua jeung anu katenjo dina video teh. Corelat, les ngaleungit hilang taya tapakna. Bareng jeung angin nebak ka kamar cai. Bari neger-neger maneh terus ngahudangkeun Noki dibawa keluar ti dapur, lalumpat keburuan. Noki langsung mabret ke jalan. Asup kana mobil ngaringkep maneh. Sedengkeun kuring ngajanteng di buruan. Panasaran ningali ka lebah imah, ujug-ujug kaca dapur gegedoran, bretek ke jalan. Noki muka panto, Lebet Kang. duaan ngaharep-hep dina jero mobil, sakali ngalieuk keburuan. Kareret Noki kaciri sepa, bibirna kunyam-kunyem, leungeunna namprak, kuring oge nurutan jiga maneh. Kang, Kuring ngalieuk, hapunten abdi moal cios meser bumi teh. bari ngodok tas ngasongkeun sertifikat. Abdi moal nyuhunkeun artos wangsul sadayana. Nu penting perjanjian ical galeuhna batal. Surti, tapi masalahna duit di manehna aya dina koper di jero imah. Mangga, Cekeng teh tapi perkawis kajantenan ieu ulah wartos ka sasaha nya, Neng. unggek. Nya, Jerut turun tina mobil, lempang ke buruan, ngalieuk ka Noki, nyampak keur noong tina mobil. Melong kana kaca imah, taya sora gedoran deui. Ngalengkah padeukeutan panto, lalaunan dibuka, nyampak koper aya di tengah-tengah imah. Padahal samemehna mah aya di lawang kamar. Pasti aya nu mindahkeun, tapi lain kuring. Mun teu Noki nu mindahkeun teh boa nu di kamar cai. Noki ngelaksonan, kaciri bibirna usik.
Aya naon, Neng? Leungeun bari isarah tubuhna naon, tuluy manteng deui kana koper. Launan ngalengkahkeun suku bari luak dieu. Dimalengkah deui kana koper, ngadenge sora nu nguncuprak di kamar cai. Ura-giru lumpat ngaraeh panjingan koper bari malikeun awak nyeret koper. Ngadak-ngadak koper karasa berat jiga nu ngait. Nu kucuprakan geus teu kadenge. Koper dibedoa satarikna tapi pageuh. Karasa leungeun kalakah kabetot ka tukang. Saha nu menyeng koper teu wani nempo ka tukang. Panjinjingan koper dilepaskeun bertek lumpat keluar. Napi buruan terus noong ka jero imah. Koper masih aya dina tempatna tapi teu ningalina naon deui. Ngalieun Oki manehna kerung merhatikeun. Ngajanteng deui di lawang panto ngarengha panjang ngumpulkeun deui ka wani gedik lempang ka jero pedongkang gap kana pajinjingan koper rangkeur dongkok kitu katingali sapasang suku keur napak kana lante bodas jeung sepa ujug-ujug aya nu ngeclak beureum ngalem mereh kana sukuna nyegak hangru kana irung teu wani nangtung ajeg sieun padu hareupan kuring ngirikeun awak bari dongkok nukangan koper berbet kesirikna notog-notogkeun maneh keluar langsung murukana mobil Noki. Buka, Neng, buka. Noki ngadorong panto mobil blus ka jero rengha peranjug bari ngadeg-deg. Aya anu tadinya, Kang. Kuring ungeuk Noki merungkut. Duit Noki 150 juta aya dina koper. Kumaha nyokotna? Ngauleng. Kejauhan pucluk nempo nu ngagandong karung gede nu pinuh ku kardus jeung botol. Mang Jaja turun tina mobil megat Mang Jaja tetangga pentaseun makam. Sakedap, Mang. Abdi nyuhunkeun tulung lah. Bade naon? Ngecagkeun karung rongsokan. Cuku capa kana dompet ngasongkeun duit 50.000. Ieu kanggo rokok, tapi punten pangjanakeun koper di rompok. Lebetna angguan wungkul. Kaleresan abdi nuju nyeri awak yeuh. Atuh wios jang, ieu artos meni ageng-ageng teuing. Bari nampanan duit kitu na. Mangga be kanggo Mamang. Nuhun atuh. Bari mesakan duitna dilebat koperna. Nuhun. Teras panggul we keluar. Mangga. Didik lempang kaburuan. Duaan perhatikeun Mang Jaja di jalan. Manehna asup ka imah. Katempo deui da kehalangan ku kaca. Bisa menit Mang Jaja can keluar. Kuring jeung Noki silih rerep. Teu kadugaeun kitu. Ngalieu kana karung. Tapi berat keneh babawaan manehna. 5 menit Mang Jaja mol-mol. Mang. Ngajerobok. Jempling. Mang Jaja ngampleng teu kaluar-luar ti imah. Gancang talurun kaburuan pikeun ngali kaayaan. Keur kitu kucruk. Mang Jaja manggul koper bari nyerenge. Punten lami. Di mana heula, Mang? Cekeng teh Kaburu tinggalin kareta ieu. bari jeung keheul. Ka manakeun ieu koperna? Balik nanya. Canda ka jalan. Bari ngonci panto di luar. Gebru koper diturunkeun deket mobil Noki. Bari haheho. Punten ngantosan. Pokna Mamang ujug-ujug hoyong ka jamban tadi teh. Bari ngusapan beuteung. Duaan sedih reret. Teu naon, Mang. Ulah ditahan-tahan beli janten panyakit. Muhun kaleresan deui aya si Neng. Nyuhunkeun widi heula we Mamang teh. Aya saha? Si Neng wargina pangintennya. Oh, muhun. Nuju naon anjeunna? Nuju tatih we di dapur. Mamang ningali raraina. Noki bangun penasaran. Henteu da nuju mengkeran. Kunaon kitu memangna? Teu naon. Mun ninggal mah Mamang pasti bogoh. Jang diasma tiasa wae ngareureuyan ka kolot teh. Mang Jaja ngagandong karung rongsok geus kitu pamitan. Duit dicokot dina koper dibikeun ka Noki. Hapunten, akang tos nutupan Rusia nu aya di bumi. Mangga artos sacanak deui ku Neng Noki sadayana. Noki
nampanan duit. Saleresna abdi bogoh pisan kana bumi teh, nanging hanjakal aya nu kituan. Noki bari ngabiri gidik. Bade teras ka mana ayeuna? Nyaho yan manehna geus teu boga imah. Henteu terang Kang, dupi akang bari ka mana? Ningali kana arloji. Sakedap deui wengi, akang mah bade milari penginapan nu caket. Noki ngahuleng. Abdi terang di mana aya penginapan. Pokna. Duaan arinit ninggalkeun imah. Dina mobil ngalobrol, manehna nyarita teu boga pangbalikan sarua jeung kuring. Tos ningal kitu, abdi janten sieun bobonya lira. Cek Noki. Geus nepi ka losmen, jrut tarurun tina mobil. Noki ngaleng leungeun, sup ka losmen nyewa kamar hiji kuduaan. Di kamar teh asa beuki layeut, Moal aya jurig di dieu mah aman. bari hiji-hiji nyeplokan kancing bajuna. Tapi kakak tembong babandul kongkorongna nu ngaberilap di antara belahan dada. Wanci tengah peuting, lilir, red ka Noki nu keur sare tibra di gigireun, ningali kana jam tabuh 12, ngabaku sok hayang kahampangan, jrut turun tina risbang, sup ka kamar cai, cir we. Parang reka luar, hiji jirim ngahalangan, beungeutna ruksak jeung baloboran getih. Awak dumadak henteu bisa usik, sora oge dumadak leungit. Les teu inget di bumi alam. Sadar-sadar aya di hiji tempat para roek. Geus kitu ngadenge sorana nyekik. Luak liuk bari unur-unuran, suku titajong blub ngacengkang. Red kagigir aya anu keur ngorondang ngadeuketan. Noki ngadeuketan, kuring nangtung bretek lumpat. Salila lumpat, ningali kaayaan sabudeureun teh, jiga lain di mana-mana, eueuh tatangkalan, eueuh imah, ukur nempon ngajarentul teu puguh rupa. Kayaan poek jiga peuting, tapi teu ningali bulan oge bentang. Hawana teu tiris teu panas, teu karasa aya angin-angin acan. Lieu ka tukang, teu nempona naon, reg ngarandeg. Baham calangap rek ngajerowok minta tulung, tapi teu jadi. Kaburu aya nu ngaliwat, aclok-aclokan mamake boe. Pocong? Rentes hate, tapi api-api teu ningali. Terus lempang deui, luak liuk neangan jalan keluar. Suku teh ditata dige, asa teu napak. Teka tempo tincakeun, asa lempang dina luhur cai. Jempling, taya sora jangkrik-jangkrik acan. Teu ngarasakeun hawa kahirupan. Terus ngalengkah, nuturkeun inung suku. Lila-lila, tuur teh asa leklok, keur mah samemehna geus tempur jeung Neng Noki di kamar losmen. Jadi inget ka manehna, diharap nganyahokeun kaayaan diri nu kasasar teuing di mana. Loba nginget-inget kejadian, terakhir panggih jeung jirim nu pikasieun teh di kamar cai losmen. Tuluy teu sadar, nyampak-nyampak geus aya di dieu. Kek jirim nu aya di kamar cai losmen teh persis pisan jeung nu aya di kamar cai imah. Jirim awewe beungeutna ancur, eta-eta keneh. Moal salah. Tapi nah aya di losmen boa nuturkeun. Ras inget nyeret koper kalaka kabetot ka tukang jiga nu ulah dibawa. Tapi anehna kamang jajak mah henteu ngaganggu sanajan milu modal oge. Pikiran buntu. Eueuh teori nu logis ngeunaan kitu mah kumaha lamun kajebak di dieu salilana. Jung nangtung pokona kudu bisa kaluar ti dieu. Noki! Ngajerowok. Wak ieu eueuh nanaon aman. Terus dijerobokan menta tulung nepi ka peura. Di kaanggangan katingali nu ngadapang bari ngarayap mungkin deukeut. Uuk nangarumbay nutupan beungeut. Rikat malikeun awak rek kabur, tapi nyampak di hareupeun geus aya nu nangtung bari ngalehleh jiga nu leuleus beuheung, retah nanglel. Neangan jalan sajen ti unggal juru, julujol jirim jiga mayit nu marawat batu wajar.
kuring katingker. Gugap kana awak, aya nu ngaletakan, aya nu ukur melongkeun, aya oge nu muntangan kana suku bari nyeret. Reup beureum, bau getih jeung rupa-rupa, irung dipengkek. Lila-lila teu ngarasakeun nanaon. Kalaunan beunta, breh jirim nu sok di kamar cai keur ngajanteng bari mencrong. Leungeunna nunjuk ka kuring. Anjeun kudu tanggung jawab. Pokna ujug-ujug suku ngalengkah sorangan maju nyampeurkeun. Pamirsa, Ropina mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sim kuring nuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.